Lauk. Kita melak lauk aing ke sia tadi. Itu karena balong batur makna mana? Henteu kade. Henteu. Sok di mana yuk? Bisik ka balong mana yuk? Kudu puguh. Ayo tuh. Ayo. Siapa? Tah. Iya. Kapan ku aing teh mat di balong. Nah, siapa kawas mat sampe. Kapan tadi pelakeun tadi? Teh kapan tuh jararan di ayeuna yeuh. Tingali gararede tere. Ini kemak kalah di gedung baleur paling dari bau sekali jatuh jadi jeruk. Kapan tah melakeun tadi teh? Pan ku aing teh sama. Keur ku aing kudu nyebut balong. Sia teh lain budak leutik. Nah naon ge lauk mah ka balong mah lain dipelak tapi diawurkeun, Bah. Usaha atuh nu nitah melak. Aing mana teh jelema lain, Jelema. Kita apa melak lauk. Apa? Ngaran-ngaran melak mah kieu. Jadi maka tina taneuh. Nya. Kita lain sampo, kita lain. Kita lauk. Diplakan tadi balong, akhir balong. Apa balong teh? Apa? Karena diplakan tadi apa sih? Pan melak ngaran ge. Aya di balong mah diawurkeun. Diplakan, di balong. Di balong bisa diplakan. Ayo tuang pelakeun deui. Sia aing pusing aing dah. Masih teh kali podaran auk aing. Tuh di podaran dipelakeun. Ieu teh modal. Tinggali itu uyak-uyakan tinggali. Kumaha ieu calana kieu? Mereka runya. Ya mah inung si inung teh menang ieu. Aduh aing.